Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah patepang deui sareng para wargi sadayana, rekan-rekan sadayana, para santri, para alim ulama, para ajengan-ajengan sadayana hapunten. Isim abdi ayeuna ngiring cumarios sakedik ya bungkung bulan haji gitu. Ada berisik hapunten abdi nuju di luar gitunya. Bulan haji orang asalkeun lapad haji asalna tina lapad naon mungkin aya anu tos terang sareng anu teu acan terang kitu. Lapad haji teh basa Arab tina fil sulasi mujarod bab kahiji palayap ulu nasoroyan suruh asalna mata seripana mati dinya ngan asupna ieu fiil bina mudhoaf fiil guer soheh. Naon atuh fiil guer soheh teh? Fiil guer soheh teh di mana fiil sulasi atau fiil rubai aya hamzahan, aya huruf elatan nyaeta alif waw ya dina papiilna, dina ain fiilna atawa dina lam fiilna jeung aya tikelan tah ngaranna fiil guer soheh nu kitu teh. Lamun nasoro mah panan eta fiil soheh sabab nu kahiji eueuh hamzahan nasoro nun sodro langsung eueuh huruf elatan, eueuh alif, eueuh waw, eueuh yaan nasoro. Jeung hiji deui lain tikelan teu ditasdidkeun. Atuh jadi lapad nasoro mah eta fiil soheh sabab kosong tinu tilu bieu nyaeta kosong tinu tad'if hartina tikelan jiga ieu hajja tah hajja eta mah tasdidan eta. Berarti ieu guer soheh. Ai nasoro mah eueuh tikelan, eueuh hamzahan, hamzahan lamun qoro'a tah qoro'a eta guer soheh aya hamzahan. Wadoa tah eueuh huruf elatan, eueuh alif, eueuh waw, eueuh ya. Contona nu huruf elatan fiil naon yasaro, wa'ada gitu, goza, qola, kana tah. Eta huruf elatan eta fiil guer soheh hungkul. Tah ieu fiil guer soheh haji teh. Fiil guer soheh asupna fiil guer soheh anu mudhoaf bina mudhoaf binana. Ari asalna mah lapad hajaja yahjuju sarua jeung nasoro yansuru fa'ala yaf'ulu. Sulasi mujarod bab kahiji teh fa'ala yaf'ulu nasoro yansuru sajada yasjudu contona teh. Ye ge hajaja yahjuju asalna mah tapi nasibna beda sabab ieu fiilna fiil guer soheh fiil bina mudhoaf artina tikelan. Naon ditikelkeun? Jimna, jimna teh double hajaja. Jadi kieu nasribna hajja yahujju hajjan fahuwa hajjun wa dzaka mahjujun. Hujja hujju hujji uhjuj la tahujja la tahujju la tahujji la tahjuj mahajjun mahajjun mihajjun. Tah kitu nasribna teh nya. Lamun lapad madda, madda ya muddu maddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun. Mudda muddu muddi umdud la tamudda la tamuddu la tamuddi la tamdud mamaddun mamaddun mimaddun gitu. Anu urang asalkeun lapad hajja asalna hajaja paehan jim anu awal supaya idgham hajja idghamkeun jim anu awal kanu kadua hajja fiil madi. Yahujju asalna yahjuju pindahkeun harakatna jim anu awal kana ha elatna li taharukiha wa sukuni as-shahih ladzi ma qablaha jadi yahujju idghamkeun jim anu awal kanu kadua jadi yahujju. Hajjan asalna hajjan fa'lan gitu kan. Hajjan idghamkeun jim anu awal kanu kadua jadi hajjan. Fahuwa hajjun asalna fahuwa hajijun, fahuwa fa'ilun, fahuwa nasirun. Jadi asalna fahuwa hajijun paehan harakatna jim anu awal supaya idgham fahuwa hajjun idghamkeun jim anu awal kanu kadua jadi fahuwa hajjun. Wa dzaka mahjujun asal imah wa dzaka maf'ulun wa dzaka mansurun wa dzaka mahjujun asal. Hujja hujju hujji asalna uhjuj barisan ku baris patah elatna li tahfif jadi uhjuja barisan ku baris domah elatna itba'an li ainil fi'li jadi uhjuju barisan ku baris kasroh elatna li an harfa sakin idza hurika hurika bil kasri jadi uhjuji
Sanggeus uhjuja uhjuju uhjuji kitu pindahkeun harkatna jim anu awal kana ha elatna li taharukiha wa sukuni as-shahih ladzi maqablaha. Jadi uhujja uhujju uhujji idghamkeun jim anu awal kanu kadua jadi uhujja uhujju uhujji buang hamzah wasolna jadi hujja hujju hujji. Tah fi'il amarna teh bisa tilu wajah, bisa hujja bisa hujju bisa hujji gitu. Asalna uhjuj asalna. Fi'il nahina sarua bisa tilu wajah, bisa dibaca la tahujja, bisa la tahujju, la tahujji. Lamun la tahujja asalna la tahjuja, la tahjuju, la tahjuji gitu asalna mah. La tahjuja. Asalna la tahjuj. Pan unsur la tansur asalna la tahjuj, barisan ku baris patah elatna li tahfif. Jadi la tahjuja barisan ku baris domah elatna itbaan li ainil fi'li karena turut kana ain fi'ilna domah. Jadi domahkeun jadi la tahjuju barisan ku baris kasroh elatna li anna harfas sakin idza hurika bil kasri, di mana-mana ya huruf anu sukun maka kudu diharkatan ku harkat kasroh. Jadi la tahjuji sanggeus la tahjuja la tahjuju la tahjuji kitu pindahkeun harkatna jim anu awal kana ha elatna li taharuki wa sukuni as-shahih ladzi maqablaha, karena huruf sukun jeung samemehna huruf soheh anu hirup nyupana ha. Jadi la tahujja la tahujju la tahujji idghamkeun jim anu awal kanu kadua jadi la tahujja la tahujju la tahujji gitu. Mahajjun mahajjun asalna mahjajun mahjajun pindahkeun harkatna jim anu awal kana ha jadi mahajjun mahajjun idghamkeun jim anu awal kanu kadua jadi mahajjun mahajjun mihajjun asalna mihjajun pindahkeun harkatna jim anu awal kana ha jadi mihajjun idghamkeun jim anu awal kanu kadua jadi mihajjun mihajjun kitu nya ngasalkeun fi'il bina mudhoaf tina lapad haji. Kitu lamun ngasalkeun anu eta tasdid dan cara ngasalkeun teh kitu. Lamun sulasi mujarrad bab kahiji fi'il amarna bisa tilu wajah gitu. Wallahu a'lam bishawab.